A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aya jelema anu bertingkah na kiai tapi edan beneran. Aya. Ya geus karasa kanyana beblonnya. Atuh tenang we ladan. Ya Allah. Aya wali bertingkah edan, aya kiai edan beneran nih mah. Nah, ieu bahlul lantaran bertingkah edan atuh tara aya nu mireung kanu edan ngaranna ge. Satu ketika manehana dibere lapar teu aya dahareun teu aya ilu lapar sapoe dua poe tilu poe iblis datang. Cak iblis teh balul aing nelezia kalaparan gitu tuh. Imah itu megah mewah di jerona aya tangkal buah kerbuah, bahkan lamun bisa asup ka imahna loba dahar. Geus cak iblis teh asup. Cak balul teh tuh kumaha asup aja pagarna ge luhur. Pagarna ge luhur. Geus pokona mah eueuh di jalan kuari mah zamaneh mah dagang hese teu boga modal di imah dahareun eueuh deui iwal tita di jero imah eta mah loba dahareun deuk buah ke ambalaya naik gerak ge hayu ji cek balul bener oge nya ih cek balul atuh pan eta meureun doraka Allahumma ghafurur rahim. Geus ulah sieun-sieun pokona mah naik paling dahar tobat. Percis kos orang etek. Blon orang etek. Etek limpak bangsa kadaripun. Geus sikat pokona mah Allahumma ghafurur rahim. Mun bacakan ku Nurul Huda mah tadi Ghafurur Rahim. Sikat tobat gampang yang Gusti mah. Bener oge cak balul teh nya. Ya, oke lah. Naik balul. Plek. Buah harum manis gede. Waduh mantap tekennya. Naiknya na. Bismillahirrahmanirrahim. Malingnya bismillah. Atuh tanyakeun ka urang eta ge. Malingnya bismillahnya na. Urang eta atupan Islam. Dek maling, dek mabok bismillah. Tarolol. Aduh. Nah, akhirnya naik. Kabeneran buah naraga gepluk kan lu boga imahna udah aduh cek balul jatuh kunaon raga bener bae barang ditempo woi saya teh nu ngala buah cicing bae ki balul jelema teh saya di dulu ja sia turun sia awas sama teh turun sia bahlul edan sia maling buah yes dilaporkan gue ke polisi bener bae dilaporkan ke polisi laporkan ke polisi tewak ke polisi akhirnya di sel di polsek dibere dahar dibere nginum cek bahlul
rahasia Allah aing keur lapar maling benang goreng dahareun di polsek Maha suci Allah. Gusti alhamdulillah atuh dibere di polsek dahar minum cek balul kula sok ngarokok bos cak polisi ngarokok sia sembarangan saya aya be teu bisa kitu teu sempurna ceknya mah sia balul atuh ngaranna ge nu edan dibere oge tapi ku polisi teh bontot-bontot ge dibere urut polisi setengah tah ya hayang-hayang teuing mah arokoknya bener segala Allah mah teu bubudakeun aing lapar segala orenganan di dieu rezeki aing rokok terus barang datang ka isuk cek polisi balol dengan motif naon maneh maling buah lillahi ta'ala kaula lapar geus sabaraha maneh lapar 3 sasaksina beuh ari carita saksi mah eueuh ngan kula wani sumpah wallahi kula maling teh lantaran ieu geus 3 poe 3 peuting teu kaasupan dahar lapar bohong sia kajian kumaha ge das naik ieu perbal maneh datang dilajut Polres jajak balul karugi-rugi kan meureun polisi nahan teh hayang duit hayang kitu dibayar kula neuk mayar make naon rugi nahan kula mah rugi sebab naon saayana awak kula kan polisi malah nahan teh sebenarnya mah lain deuk nahan jelema lain sakali dia lain sia seuri pos polisi sia maksudna mah lain eta lain terus paham lah kabehan kan nah guys jadi sapenting dia tuh sia nya ulah dilanjutkeun polisi ge mikiran heuh naon alaeun atuh naon alaeun nya ngadoa balul ya Allah ya Rabb minta dibukakeun hate polisi supaya eta polisi teh nemah bahwa kula maling teh ieu dengan latar belakang motifna lapar doa wali atuh eta si polisi teh ya si polisi ngimpi barang ngimpi kiamat barang ngimpi kiamat nyana deuk dikanarakakeun prak ditulungan aku bahlul Pak mau kemana saya mau ke neraka emang kenapa pokoknya mah banyak lah permasalahannya udah nggak usah tahu dah kamu emang ini penyakitnya apa kok pas sampai ke neraka udahlah katanya saya minta tolong tenang cek bahlul kamu tidak akan masuk neraka insya Allah saya selamatkan asal saya selamatkan pak hudangnya mimpina hudang ieu aing ka neraka dek disalametkeun ku bahlul asal bahlul salametkeun langsung isukna bahlul sia keluar guys aman geus ya atuh teu bisa kitu ceuk bahlul ieu naon heula masalahna kok bisa jadi dikeluarkeun geus keluar ulah macem-macem cek bahlul ngimpinya kok sia nyaho sih wali mah kos kitu teh boro-boro naon ka impian ge nyaho Masya Allah panari ieu mah boro-boro ka ngimpi ka nyana ge teu nyaho ka awak sorangan teu nyaho Masya Allah ditanya anak sabaraha mengaji ke sabaranya anaknya sabaraha pak anak tetangga ka bawah belum teu beres ieu jelema
ya Allah. Nah keluar. Begitu keluar kaget anu buahna dipaling teh leuleuh Bahlul geus kaluar deui. Dasar polisi cek asal kurang bae kus kieu nya ku aing kudu sogok deui bae mah polisi baheula kuari mengitu baheula teh mah jeung baheula teh di Irak jadi dia mah leuwih parah lah. Itu boleh di Irak itu dongeng Irak Bahlul mah. Kula baheula ziarah jeung Roji ka Bahlul. Kabehan. Aya makomna makom waliullah Bahlul. Dah. Begitu telila ieu pamajikan nu dipaling buahna teh mau. Masya Allah. Kesimpulanna teu urusan be Bahlul teh urusan kasusnya akhirnya urusan maot pamajikan nu dipaling buah. Tahlil pas tahlil ka 40na Bahlul diondang nu edan atau teu diondang datang sorangan. Tuh gara nu edan. Akhirnya datang jangan para alimah, para ulama di Irak tetap menghargai Bahlul. Sebab di kalangan masyarakat nyana diedan-edan, tapi di kalangan ulama mah justru dihargai jeung diagungkeun. Seperti etalah Bahlul. Sebab ayat tanda-tanda keistimewaan jelema kajeng teuing bertingkah edan di deuleu panonna di deuleu gerakna ayat tanda. Kajeng teuing Haji Pendi ngaku kiai atuh ayat tanda kan sakali tukang karung goni bae sanajan nyana kartu namana Kiai Haji Supendi AF ahli ruhani waliullah bey murigak bulu aing mah. Ya mendingan dirantai kurang bener teh. Atuh aya tanda moal kacolongan jelema anu wali di lain-lain seri atuh sabodo ceuk aing urusan jeung Allah. Madak bertingkah teu kaharti jelema anu ngangsong-ngangsong diri ngiai-ngiai ari lain lain jelema bertampilna tampil prima dihebat-hebat segi zahirna ku ahlina mah kanyahoan kataker kajen ku kumaha ge kitulah Allah nyieun hambana nu cerdas. Setiap saat aya hamba anu dicerdaskeun ku Allah jang pengamanan dunia. Mungkin sekupna kabupaten atau provinsi setiap saat Allah selalu nyieun hambana seperti itu. Tapi dirahasiakeun ku Gusti Allah hamba eta masukna cicing disabodoan. Kesimpulanna nama Bahlul teh ilu tahlil. Akhirnya titah ngadoanya kaget masyarakat Bahlul nu edan titah ngadoa. Nu titah ngadoana kiai gede. Cek masyarakat kasalahan sama kajian buku mah ge. Manya nu edan titah ngadoa. Nu edan titah ngadoa. Bahlul tetep langsung ngadoa ge lalagaan. Ngadoana lalagaan. Nu boga imah merengken bae goblok waing kamari dikapolsekeun kuari kita ngadoa aing bingung gak si Bahlul tapi bisa keluar bae deui isi sanu ngaluarkeun aja kitu ieu padahal mah ieu teh can wayah keluar kudu bisa keluar kieu masyaallah polisi ge polisi cium tangan ka Bahlul anu ngimpi teh
eta nu boga imah kaget mau polisi cium tangan heran aing mah Masya Allah ayeuna bahlul ngadoa memeh ngadoa nyana ngomong cek bahlul teh dulur-dulur aya hadis Kangjeng Nabi dibaca kunyana hadisna begitu dibaca hadisna karaget kabeh pase maca hadis ya Allah ya nyaritakeun hisab nyaritakeun mizan nyaritakeun siratal mustaqim nyaritakeun surga jeung neraka eta bahlul capetang luar biasa Masya Allah kan akhirna cek bahlul teh kieu mana nu boga imahna kada tu daekeun nu mantap daekeun man nyana ieu urusana jeung polsek can beres sial saya cakil teh saha nu ditaka dieu si jelema goblok tapi tetep ka dieu dia gede teh ente kan teu nyaho cek ngana pamajikan ieu maot rahasia naon teu nyaho kan cicing bae sia kunaon cicing bae tuh heuh kitu nya mah inget urusanna maling buah kan ulah sok nyaritakeun soal maling buah aing mah maling buah ge eta mah terdorong ku lapar jelema maling lantaran lapar bebeneran laparna dihampura ku Gusti Allah udah asana urang di maraling kabeh asana ya tapi asal bener laparna lamun maling bener-bener lapar eueuh jualeun aju harta teu boga bener-bener lapar maling masalah komo kanu sugih mah kanu sugih aju teu zakat anggap nyokot zakatna masalah lamun nu sugih da teu zakat eta bahlul nyaritakeun ye geus soal maling buah rek nyana bila perlu diganti insyaallah diganti ngan kula moal disiksa ku Gusti Allah sebab boga dalil di hareupeun Allah dalilna lantaran lapar geus moal kudu disiksa kula bendek nanya bae pamajikan ente kuari ge sabaraha poe geus 40 sakieu hayang neuleuh pamajikan teu ngaulang nyana hayang neuleuh pamajikan teu atuh hayang sakieu teureun sia beureuh beuntak barang beuntak pamajikanna kadeuleuh ya Allah eta dibukakeun ku Ki Bahlul tah peureuh baju beuntak ka tempat pamajikanana ya Allah pamajikanana teh keur aya di surga wah keur senang nyana kan kaget akhirnya kikieuhan bae teh ka pamajikanana ka dieu cenah ka dieu cak pamajikan hai ka dieu cak nyana hai ka dieu bae ka dieu cak itu ka dieu cak ieu ka dieu kaget cenah tinggal jamaah bae kaget eta si edan jeung nu edan mah edan kabeh orang teu meunang ngahiji jeung nu edan toh nya urang ieu lamun ngahiji jeung Kiai Haji Hasan Basri pasti bisa ngadoa jeung Ki Uding pasti bisa ngadoa bangsa jeung ieu tadi kukulat kita antapikulin ban ya ngaji sekal sapeker antapikulin imbung ya isya hayu antapi imbung aing sok aing kukul sok terjelan bae antapikulin bari antapikulin jamil meren kerjana embung meren kerjana tersinggung tebecus tadi teruskan ke kula Masya Allah boy mah maca marhaba sok beneran giliran di tita mah teu daek teu becus eta lah jelema sok teh kos kitu nah ieu kaget kabeh jamaah teh lantaran kikieuan orenganan
keur gugupai itu ka dieu ieu ka dieu akhirna jakena teh ngomong kieu bae hayang geurapae jakena hayang geurapae emang kunaon cek masyarakat teh hayang geurapae hayang geura nuturkeun pamajikan kana di surga atunya ada di surga geus sia macan pugu ente geura teh kula geus diawean kieu ya Allah ya Rabb luar biasa tah Bahlul bisa nempokeun ahli kubur apakah tempat di sorga apa tempat di neraka padahal bertingkah edan seperti etalah lumantak unggal kitab Bahlul di dongeng-dongeng sederet jeung para aulia-aulia Allah jeung Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani deretan ceritana jeung Sa'duddin jeung deretan para kutub-kutub aulia urang guari mah nyaritakeun wali teu bisa nyebutkeun wali tapi nyaritakeun khawarik-khawarikna para habaib loba nu ka imah bae ge geus teh kudu disebutkeun lah pokona loba we ulah ge ngarasa bunga masih kene loba habaib anu pohara keistimewaan anak bunga jasa teger negara mantap cacak-cacak di Indonesia para aulia Allah geus kumaha meureun Jakarta lamun wali-wali Allah geus kumaha meureun Banten lamun wali-wali Allah wallahu a'lam secara nasional lamun kekasih Allah Masya Allah tapi urang ningali di Amerika ningali di Mesir ningali di Cina, ningali di berbagai negara kalut di Indonesia mah tenang, tentrem padahal hutang sabelit hulu tapi tentrem iya kan neangan tentrem hese iya kubatur disebut krisis tapi dahareun ambalaya teu kadahar Haji Pendi mah geus neangan plastik bae karena plastik jadi ada tolong ngariung babacaan teh sabaraha ai berangkat yang gede ya Allah ya Rabb nah mana krisis tadi urang ayo coba dahareun luar biasa inumun pohara kemudian masjid mararewah imah salah jeung niat ibadah ayo persatuan masyarakat jeung masyarakat persatuan masyarakat jeung ulama persatuan masyarakat jeung pemerintah persatuan masyarakat jeung polisi jeung TNI di Indonesia moal aya nu ngabanding istimewa di Indonesia mah polisi nu mantak bertahan ge di pasar Kemis asal geus cicing di pasar Kemis embung dipindahkeun ka mana nunaheun cek di pasar Kemis mah Masya Allah ieu mah pohar hayang naon atuh di pasar Kemis komo jahe mah ambalaya komo nu pendek mah loba tuh kan nah hayang naon nu hese ge persatuanan iya di Indonesia khususnya umumna khususnya daerah Banten ya Allah ya Rabbi sampaikan ke orang Periangan Parahyangan Bandung Ciamis Tasik ningali sikap-sikap orang Tangerang Serang Pandeglang nyana gideg kataji cekna di ditu mah sehingga henteu seperti di daerah wetan ke Jawa Tengah ulah boga dulur kan di Jogja sok dongeng bae Jogja mah seperti gitulah gitu tapi di Tangerang berbeda di Tangerang nah iya persatuanan anu hebat di urang persatuan masyarakat jeung masyarakat persatuan murid jeung guru persatuan masyarakat jeung kiai jeung pemerintah atuh salah saeutik badi urang mah di Ampura lamun cara di wetan wah lurah geus diganyang tapi di urang mah loba Ampura ambalayah mantan-mantan ulah nu saralah tapi di urang mah biasa bae geus beres di Ampura deui eta hese tah neangan kos kitu tah
lurah diurangkan kesalahan sabeheum sebenarnya jeung masyarakat. Atuh aya aturan ngajual tanah teh dibayarkeun ka lurah. Di ditu tama di Lampung. Atuh KTP nama urang dieu ja. Tapi di hampura bae eta hese tah neangan pangampura kitu. Teruskeun ku urang gedekeun hampura. Ulayana naon sebab hirup moal kebal urang bakal berhadapan jeung malakal maut kabelah dituna jeung munkar nakir kabelah dituna jeung surga jeung neraka. Gede hampura insyaallah urangna nu bakal di hampura. Nah, ialah bahlul bisa nempokeun alam itu. Geus bogotan Syekh mah Tuan Syekh Abdul Qadir Pohara guruna saha coba guru Tuan Syekh Abdul Qadir sok mamaca sia yo cepat. Lain sombong omongkeun maca ongko. Kiai Hamad Dabas ingat nah tuh bener cenah bener atuh geus diomongkeun bekara. Nah guruna waktu keur hirup ngadidik Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruh. Satu ketika pernah dicobakan ku guruna Tuan Syekh teh ya begitu keur berangkat jeung santri-santrina jeung guruna Hamadu Dabas na eta teh pernah dijorongkeun ka kali. Begitu dijorongkeun cek atuh Tuan Syekh Abdul Qadir kan geus sakti. Begitu dijorongkeun terus dikali nyana sila kieu kelem teu kaluhur teu di luhur cai. Oke sakedeung kan aya kali coba ku aing sia jorogkeun sia ku aing tinggal sebuah nama. Oh masalah tuh anda ada seri kan guruna waduh benar berarti geus hebat. Masalah cerita eta geus masalah akhirna maot takan guruna begitu maot ziarah Tuan Syekh ka makum. Begitu ziarah Tuan Syekh teh kongsi kieu belila aya setengah jam ulang geus taba urusan Tuan Syekh ngan ditanya Tuan Syekh aya naon sih eta ngahulang lila kieu kula nyaba ka alam barzah. Beuh batur mah bisa nyaba kitunya zarah teh bisa justru nyaba ka alam itu. Haji Pendi ge pernah Pak zarah ka kuburan ceriknya mah masya Allah datang ka kadeulina khusyuk cerik lain lalagaan. Ditanyakan ku anakna bah zarah sampai nangis begitu emang kenapa? Bukan apa-apa, abah minta info nggak dikasih tolol jarang terus gitu blon. Aduh pernah dikasih sekali nggak tembus wah ngajeroan ya lumayan. Nah batur mah zarat teh kos gitu kos kula diajak zarat wah biblut bi nangtung we kieu. Oh iya udah zarat sih kos gitu geus siap pula menuk pabacaan naon yang bakal dibaca geus disiapkeun henteu langsung we nangtung iya beres kita ka JPN sok nurutan lamun zarat teh oh iya sebelum siapa tapi kukula kan ditanya Bib kenapa sih itu begitu ceritakan gue nyana anu ya Allah luhur batur seperti eta guys loba lain eta bae anu pernah kaalaman kukula sababaraha guru termasuk Habib lain eta bae. Nah itu ya nyaritakeun bahwa nyana kapanggih jeung guruna
begitu kapanggih jeung guruna teh masya Allah karim indah aya dina ridho Allah ngan leungeunna kempleng leungeun kempleng. Guru Tuan Syekh ditanya ku Tuan Syekh teh aya ta leungeun kempleng teu bisa nyekel gelas jadi mun nginum mun ngadaharna naon make nu kenca nu katuh teu bisa mama kunaon eta hampura mama lain masalah hampura emang kunaon coba hampurakeun heula mun geus dihampurakeun mama deuk carita iya tuh dihampura aja kula mah teu ngarasa boga salah jeung mama teu ngarasa boga salah ka kula geus hampura jasa tapi Allah kan lain kudu aya ikrar geurang geus dihampura mama begitu dihampura langsung cager masya Allah ke eta naon dosa naon dosa waktu mama nyoba anjeun ngajorogkeun ka kali eta sakitu doang di akhirat diperhitungkeun atau komo ieu supak sepak segala pak pokoknya ieu mah memeh ka surga pasti ka neraka heula atuh sukuna pake yepak leungeunna pake nyabok geus pokona mah teu kudu ka batur cenah mah geus incu ge cap sehat incu ge datang kapan matinya kakek ya tah ieu carita sing hade leungeun horeng masyaallah karim sing hade suku masyaallah Mang Jaro pernah nyepak tante nah sing hade nyepak diganjar sote lamun nyepak musuh dalam rangka perang nyabok urang di rangka perang diganjar ku Gusti Allah bahkan ngabunuh lain hiji 2 3 10 makin loba nu kurang dibunuh makin luhur derajat kurang di medan laga cari keur kieu mah tulis cubak cabok sieu mah aduh geus lawan teu minta hampura heula kanu pernah dicabok awas ya di akhirat dia sulah hayang wau jeung aing sia asa hebat dana di dunia awas tah ieu guruna bae nyoba can minta hampura ngajorogkeun di akhirat kempleng ya Allah ya Rabbi Gusti Allah nu agung ieu mangan sakadar gambaran akhirat sakitu bae ge eta ahli thariqah bari nyoba ka murid geus eueuh masalah sama sekali tetapi begitu sulusut Tuan Syekh Abdul Qadir ceurik Tuan Syekh Abdul Qadir ge ya Allah ya Rabbi kulana eueuh masalah tapi tetep dibasalahkeun kudu ikrar ngahampura lantaran naon hak adami hakullah mah musamah hampang tapi hak adami musaha berat urang kungsi ngatak eta hak adami sing hade kungsi nyiwit sing hade kungsi nampiling kungsi nyepak sing hade mumpung hirup kede urang kede teangan nu pernah kurang ditampilin teangan nu pernah kurang disepak mentah hampura awas yang ngaji pendek ka aing geus bebeja sia pernah nyepak cuk nyono dotong ka jelema teh nyerieun teangan eta jelema ye atuh komo main bola mah nyamain bola na judi ngaku jana bloon teh coba aduh ya Allah ya Rabbi mumpung hirup kene iyalah Bahlul ngagambarkeun seorang wanita anu maot tadi begitu diteliti ternyata horenganan maut nasi awewe teh maut syahid teh aya syahid di dunia aya syahid di akhirah aya syahid di dunia wal akhirah panjang mun urang dongeng tentang syahid jelema anu ngalahirkeun maut syahid jelema nu ragrag tatangkalan atawa ti kendaraan dan lain sebagainya syahid jeung loba-loba deui nah ieulah bagja almarhumah urang sedih nu mentak seorang habaib datang ke kaula ngusapan kieu bari cerik ya bari rimbasa kenapa sih Bib ieu malah Habibna Habib hebat kenapa sih Bib pakai apa namanya kelihatan sedih bukan apa-apa kalau ente meninggal ente mah enak saya
ini yang ditinggal sakit. Oh bisa aja Habib. Maksudnya sejarah ahli-ahli Allah mah kalau meninggal dia mah ketawa. Tapi ini yang ditinggal ya masyarakat, ya murid, ya umat dan lain sebagainya. Kemana akan mencari perlindungan? Eta Habib sampai karim bahasa gitu. Itu untuk orang lain, Bib. Saya waktu orang biasa-biasa aja. Ya ngobrol-ngobrol. Tah, ini gambaran nu maot kadang ku urang disedihan padahal nyana keur seserian. Hari itu banyak nama kergenahan ayat dina ridho Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jelas. Eta mah nu maot dirahin, lamun sia maot. Kula bandit nanya bae ka urang dieu nya. Kira-kira mun Haji Pendik maot kira-kira surga apa neraka ulah ngabong. Tuh. Ya neraka aja. Berarti lo kesalahan aja nya. Bener aja. Aduh parah ini. Pasti jeung urang dia loba ayo keur cerita lalagaan haji keur bebeneran kitu. Nah iyalah Bahlul seorang waliullah bisa nempokeun kitu kene Tuan Syekh Abdul Qadir bisa nempo ke alam itu. Eta gambaran-gambaran ahli Allah mantak almarhum Abah we. Lamun mantas nyalateun kiai atau tokoh masyarakat isukna sok kieu eta. Ngobrol jeung kula bagus eta mang anu maot. Bagus dah mantas nyalateun kiai. Bagus teh cenah kiai masyaallah. Kula sok kieu be. Nyaho bagus di mana sih? He penasaran kan ate Abah bisa ngabaguskeun kitu. Satu ketika deui tas nyalateun seseorang isukna teh tah karunya eta cenah aduh saha keluarganya supaya dipidiahan loba urang emang Bah tepati bagus sering Abah teh ngomong kos gitu mana orang sepatan mah akhirnya panggil kan anaknya pidiahan Abah loba geus paham sianya akhirnya dipidiahan sering tak Abah ngomong gitu akhirnya kula nanya Bah aya nganyahokeun kos gitu sim kosku Bah bari cak Abah ieu baca teh surat ieu baca tetap tedayekeun ka urang mah tak gitu ya aya paranti kan syarat-syarat nan wis tetep we kudu ikhlas jeung make persyaratan taqarrub nan mantep seperti etalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tina dua tokoh wali nu kula dicaritakeun jang nasehat ka urang. Hati-hati segede guru Tuan Syekh ngajorogkeun bari jeung nyoba tapi di akhirat tetep eta teh jadi permasalahan. Introspeksi diri urang, leungeun urang, suku urang anu pernah menzolimi batur mumpung aya kesempatan keneh urang tobat ka Gusti Allah.